bisa sarengkak wing di kenangan. Alah kak kenangan aing ieu. Nah, ada kenang mah jempe sia teh. Kenang jempe. Ngeunah teh di mana tukang kenang je. Wanyaan budak si goblok. Budak sia teh. Di mana teh tukang kenang teh? Cangkuang. Di Cangkuang. Bu. Cangkuang mah ya laguna tuh. Cangkuang dalam. Cangkul aja cuma. Ngeunah di ngabelekuk euy. Ulah lalawora. Ngeunah goblok. Peke tuluikeun atuh. Nikmat euy. Alah. Geura pek pecahkan euy. Pecahkan euy. Edeuk euy. Ulah orang ngeunaheun siapa lotot. Alah euy. Geus sia goblok ngabibita wae aing mah. Edek cing mecakan dina ngabelekukna tong dikenangannya euy. Geura sok ngeunaheun teh euy, ngeunaheun teh geura sok. Mecakan aing ah. Wajarkeun dengan tiis goblok. Aduh. Pangenangan geuna tunggu datang aing teh meuli jara rempling kabeh kawas angkat tinjak. Sakitu kenang beberebetan pakan deui. Ya, sia teh kenang kita tadi boborobotan. Nepi ka katorekan aing. Naon? Eta kenang bieu disada. Pangbejakeun pangenangankeun kitu. Hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing. Heuh, bieu teh dikenangan goblok. Hah? Biar jadi kenangan. Wah, iya bade. Syok. Syok. Genaheun bisa eta kendang itu. Alah eta sinena kata-katana hade nya euy. Anu paksa Alah hebat tukang kendang di mana itu euy? Di mana? Ya, ai kendang jempe siapa pajar di sada. Pajarkeun teh sinen cenah hahleuang anak geuna puguh sinen keur ngahuap.
hebat itu nepi ka bisa sarengkak nanti uing di kenangan alah kakenangan aing iga ada kenang mah jempe sia teh kenang jempe ngeunah teh di mana tukang kenang je wanyaan budak si goblok budak sia teh di mana teh tukang kenang teh Cangkuang di Cangkuang bu Cangkuang mah ya laguna tuh Cangkuang dalam cangkul aja cama aduh kurang mana tete kenang deh nah jadi kenangan maneh mah bingi gade maneh jadi kenangan bingi gade kudu sabaraha mere bu nepi ka budak gitu dibeakeun ku sorangan diuk jeung goblok ah diuk saha nu maot ye diuk sia didinya diuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh goblok naon panyawatna aduh si goblok udah kekeh goblok ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje ngomela-mela teuing aje keun bae tok dicengcikan nu maot da meureun geus sakitu meureun urang doakeun nya aje kalamun kiparna aje gaduh karunya dulur bapana maot lain maot goblok sia diuk penyakit kanker aje keun bae tok dicengcikan ae Moga-moga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna anjing tah gitu amin gitu aluh mun reg-reg kieu dulu kabeneran si aing dek ngaliwet yaon itu tingali bawang beureumna aya hiji aing dianggap bawang beureum euy kanibal meureunnya dulurna Sumanto lain dewa sampean lain tapi Allah manusia aya tanu tukang sarua ya manusia kitu patut kaget aing aya manusia kitu bentelu beruk meureun teh mah ki aki dianggap beruk kayak beruk teh naon ai beruk teh remaja masa kini anu kasep ngarempereng woh abeh teh nyeri hate teuing atuh aing reka mana sampean Allah rek nanyakeun aing nu ngaran naga persona sona belah mana naga persona di mana? Di mana teh? Naga Sari teh? Naga persona. Eta. Nanyakeun dunungan uing maksudna naon? Pokona kaula rek nepungan naga persona. Kaula can angeus urusan jeung manehna. Aya urusan naon jeung dunungan aing? Pokona aya we. Yang nagih urun. Yang nagih. Jigana lamun dina doma mau reng-reng teh jelema kitu teh. Reng-reng adu penciteun unggul. Aduh, ngaranna sampean Allah capang tutuka. Anu kungsi dicetrok dina minggu nu kamari. Ayeuna dek malas pati ka naga persona. Gusti, naon? Tinggal
tingali ieu aya makhluk wih dewa aja anjir orai naon teu orai gibu orai lingas gitu naon mana ngomong eta sin orai naon iya orai welang do yo orai kisi teras kana tuh najis anjing dia tadi gaji ah sampean ngaran kaula Gatot Kaca tadi jabang tutup kabel Gatot Kaca bunyi tadi mau 5 menit diganti ngaran teh maksud kaula hayang nepungan anu ngaran Naga Persona ieu kaula patihna heula ieu Naga Sakepu sampean Naga Sakepu ya dek naon lamun keukeuh ajeun maksa eta widadari dina harti hayang saling hareupan heula jeung Gatot Kaca jabang tutuka ngaranna teh Gatot Kaca jabang tutuka Krincing Wesi Kancing Jaya Badalungan Surya Pringga Arimbi Suta Bima Putra Syamsuddin Syamsuddin catat teh goblok teh buah gelo nya jelema teu nu sia urang deui ma eleh daing oge aya eta anu tukang cepot Astra Jingga apun sia jeung sirikeun waya ya jadi we hebat aing pada loba keneh ame dahu can kapapai paing mus lamun kitu carana dek hayang saling hareupan jeung Pati Sakepu ti nagara Kelingkosi Haji Mulati tegah ya apakon wani marangaku rawani teh ngapakulanang kulanang jawios atuh Gusti ayo kapung wakul kulanang Dewa Nitah Jeger sia ayo sawios sajugan ku abdi we naon ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing goblok emangna aing teh beuneur make dibaheum setan ulah teu ngeunah aing disebut beuneur tong dihalangan ka cuman ulah antep teh si goblok tuman pisan sok atuh kanya sok ku agan tengeulan teh tuman hayang maju tah murid aing heula lanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka yo tekena ajar maju sia ayo maju ya anjir nyoon eta euy budak nepi ka kitu karangan kok kitu
si Ronaldo gitu-gitu cuy Si Bergam tata jongna dulu plug tak tang sama si Bergam. plak Si Roberto Carlos. plus gol Roberto Carlos we gitu-gitu cuy hebat itu lah naon dia Amarta boga pahlawan anu utama dulu bisa ngambah Jomantara angkatan udara jeung engke oh Bagja cepot lah Bagja sumuhun ulah boga anak jadi pahlawan pikeun angkatan udara anjeunna kan lah naon reueus aing naon saya datang we anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh alah ngenalkeun atuh saha ngaran maneh aing Purabaya nurutan Gatot Kaca sia hade tangaran Purabaya euy macam aing lamun boga anak dek ngaranna eta ya ngaran Cidewek maralus wae euy ngalatengek jeung mutu aya kitu anu peget beuki nyatu si goblok boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji cek aing jawa kasih beureum ngalasai kayak gitu anu beureum bau cai goblok memang naik teh waduk ngalah tutut nah poho nya ngalah tutut meni loba naon urang Minang eda si adik teh rame geus aja aing goblok ngetrek aing wah oi gede teuing lawan teh yeuh 10-7 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing lain mulak hiji we tahe tuh we tahe tuh lain ngetrek-ngetrek liur euy marukana kumaha beda maneh tukang ulinnya matak teh geblek duit oge aing mah tukang ulin tah we pusat ya budak aya anjing aya goblok ngajengut sia aing teh deuleu tah we teh sakit we itu we aduh iya labu ya meni atoh alah ngunaheun kitu eta seuri we nyesal ya
Si goblok. Anjing jadi euy. Tetulus Sherina tetulus. Dah nyeri anjing. Alah, weh, tak tepat. Tuh ya. Jorang siapa mah. Lain jorang goblok nya makan tahun. Jorok siapa mah. Porno aksi teh. Lain mun gede kitu euy. Naon? Eta bobogaan mun gede kitu. Ya heuh anjing udah diurus. Kumaha teh ngurusna? Naon? Hayang gede kitu. Hayang mana gede? Hayang. Bener? Heeh. Apa itu kapal terbang? Nah, hayang gede tahun nanyakeun kapal terbang geus teh. Oh, nyaho teu. Nyaho, syukur ya nyaho mah. Si goblok teh nyambung pisan. Hayang gede mah deuleu. Milu geus ka tentara naik kapal. Terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur. Maneh mah tong make parasit. Mawa we dudukuy maneh mah talian. Lain hayang gede dengekeun heula tu dongengna. Prosesna dengekeun heula hayang gede mah. Sanggeus da ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang. Bek ka handap. Ngagedean, lain ngagedean pae haji. Kejina ambekeun euy. Hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah teh kacapruk jurusna teh eueuh. Murkana aing nek kapancing meureun. Sok sialah urang pahina-hina orang pamek-amek. Lamun amek teh berarti eleh. Sok panyarekan-nyarekan yang aing. Si goreng patuh, si aji, si kurang ajar, si bangsat, si peget, si bukiti using, si ketos, si nongtot bool, inungna jeung bapana eta teh jurig jarian. Wah, mau amak teh. Sok maneheun. Walila aing mah. Ada teh cinekeun naon? Bajarekan anjing lain nungul. Kabina-bina teh sia kapancing ameuk. Licik sia make cuah. Goblok ieu mah. Bajarekan lain nungul. Sok deui atuh. Sia si jika karpet mulai jauh bawang beureum sia teh tuluy disiksik dipake sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung maneheun bari hayang amek mah nyaho inung maneh nyaho ya inung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh ya eleh ambek eleh aduh euy aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah heuh ampun aya tah
gitu di Jawa anjing ada. Aduh ada tong bulah dinya na tu anjing rada hadap anjing. Bulah dia dah tahu ala goblok sia nu ngeuna. Aduh hatur nuhun kadi sia kadi hatur nuhun sia ngeuna aing menderita deuleu. Para dewa nepi ka ear we di luhur juragan Gatot Kaca tuh udah sakali neungel 14 buta teh nu keok cek ngajong neungel teh menika waduh kitu-kitu teh masih kombak we leuh. Oh, jelema teh tuas-tuas teuing. Woi. Ayo. Woi. Woi, yuk. Wah. Ya, nepi ka tengah dua kalian euy. Tanaga nepi ka kitu-kitu teuing. Aduh, kan? Iya. Kurang sisit. Nah, iya kulitnya kayak bubur. Kernaon bubur. Naon bubur teh? Ye, geuning unggal isuk-isuk sok didagangkeun. Aya kerupuk. Teh bubur atuh. Oh, tos digentos. Aduh. Benang. Di mana? Jauh kene. Sabaraha pengkolan ti dieu? Geus nepi acan. Oh, jauh kene. Di belah mana? Oh, di ditu. Nah, can nepi kene geuning. Oh, da aing cicing. Kena dekeng. Benang pala wargi. Di palih mana? Ulah ditu. Tebih kene. Hah? Jauh kene? Nyaa jauh kene? Di belah mana? Tebih kene aye. Sah teh nu ngabedol. Tunggu riwayat ulah. Setan nu beledag jangan hulu aing. Keuleuh teh si dewa laing. Aduh nuhun agan. Gaduh jago abdi ieu. Iya. Di kumaha namanya teh? Kepret. Ulan dikepret. Mode kepret abdi baheula keur ngora kieu nya. Basa ngepret bancet. Manya nu dikepret bancet anu bareuh leungeun. Margi bancet na nu dina luhur batu. Atuh pami kitu mah panginten neungeul batu tagening uninga.
itu raja. Kabungah jeung kabagyaan Gusti Bathara Kresna jeung Arjuna cenah nempo anak anu sakti kitu. Tak urang pertikeun. Kumaha dewek Gusti Bathara Kresna siling juragan Arjuna. Kumaha? Aduh. Yai. Kumaha cek kuring? Lah. Cek silaing teh Raka Bathara Semah Katuran Rawuh. Sok. Yai. Raka Bantara Bathara Semah Katuran Rawuh kaula nun. Aduh, Yai. Ieu teh kusaha kengengna Yai. Ieu teh kaula nun. Kupun anak Gatot Kaca Yai. Kaula ku Gatot Kaca laras sanes Gatot Subroto. Gatot anu tiasa ngengengkeun ieu teh Tidan Lanud Sulaiman. Kitu kaula nun Bapa Dan Lanud. Ngehina wae saya teh maka aing teh. Ieu anu ngaran Jabang Tutuk Gatot Kaca. Raka pinu gawe. Lah. Dulu itu si Aden memun bejaan Aden mang nepi ka dewas Aden bade awug naga persona landina. Hah? Naga persona memang kula naga persona bener anjeun hayang widadari. Hah? Sing harapan heula Gatot Kaca. Gatot Kaca Jabang Tutuka anu kungsi dicetrok sia. Cetrok naon cetrok? Anu dicetrok minggu tukang. Eta mah modar make hirup deui. Teu percayaeun. Teu percayaeun. Keun bae teu dipercaya ku manehna oge moal matang jadi naon. Moal serba kapisang ngarengsikeun sampean lintang ti kaula Gatot Kaca. Jika sok hayang nyawa si adu jejat gede itu mah gede agan maat kali syamat abdi 3 kali Bah Wilson ya sing percanten ka abdi ieu mun dituas euy naon teh jeung Noel deui. Pajarkeun teh Noel. Ajar. Woi. Maju. Wes. Aya jelema tuas teuing deuleu ieu. Aduh. Lain eta jelema saurang tapi ka coner teuing. Mun beunang ku aing da digayem teh si urang ajar.
setengah tulang nurga. Iya. Iya. Oh iya. Aduh. Hidup jabang tutup. Udang kasih. Aduh. Allah. Nah, jadi kieu. Waduh. Ampun. Moal salamina kieu. Moal. Paur we, paur salilana kieu. Moal kapanggih Gatot Kaca nyium putih. Buni ayeuna mah. Aduh, aduh. Nah, sora kudu digenti ulah kitu sora. Kedah kumaha. Sora jeung adat genti ayeuna nya di malam. Sok. Dehemkeun. 3 kali dehem lamun geus robah tah ngandung harti ganti. Weh. Nah, jadi kieu. Aduh, jadi lucu sorana. Wayahna. Oh, moal salilana kieu. Moal. Tah ngaran ulah Gatot Kaca. Saha? Ngaran hidup teh budak buncir. Beres, saimang teman. Budak buncir. Iya. Sugan teh budak pahati lalis. Budak buncir pinggaranan hidup. Budak buncir. Ucaran aneh. Tah wayahna heug milu saemara. Tangke di mana menang saemara engke putri teh yakin bogoheun atawa henteu. Nah eta raja pelaturan menang manehna teh bakal bener ngagugu kana pelaturanana apa moal? Pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema. Karek kadek sacekna teh. Sae. Sakitu Mangga nuhun Abah. Anu meninggal. Iya. Mudah-mudahan itu salamina kieu moal. Wah, kan pengorbanan we perjuangan medaya wae. Assalamualaikum. Saha teh? Tuning. Aya tamu deui. Tingali wawun teu kaitu. Walah. Saha cing? Saha? Sepot. Atuh gede. Si Dewala. Omat api-api teu wawuh we. Kan? Api-api teu wawuh. Tiga nu asli. Pura-pura tidak kenal. Heeh. Wilujeng Sumping. Nah, kieu. Marmot naon? Lain marmot putrana. Hah? Putrana? Anak kan bisa kasih guru. Putrana? Heeh. Putrana? Heeh. Ini bau sesungguh teh. Karena kanjeng. Aduh. Gusti. Putra teh pun anak sen. Nah, kunaon ieu teh ngadonjeng serikeun anak batur. Anceu kan.
Untung mahina siya. Untung mahina. Kio-kio oge masih kene makhluk pangairan. Pangeran. Pangairan, nyebut pangeran teh pangairan. Sami atuh. Sesepuh abdi gitu ngaranna teh irigasi. Saha kakasih teh? Abdi lah. Abdi iya. Sophia lah coba lah. Obat. Iya Sophia lah coba sampai ka depak kieu. Cing atuh. Itu anu pengker. Abdi iya. Agnes. Duh. Eta Agnes bika moyong gitu. Di mana linggih teh? Abdi lan? Iya, tebih abdi teh lan. Karamat Jati teh ngidul. Di Karamat Jati ngidul teras ka Beksek. Bekasi gitu. Bekasi. Ampun. Nah itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik. Nya. Nya. Ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Nya. Balik ka mana sih? Apruk-aprukane kan. Sakaparan-paran abdi teh hirup teh kan. Nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe nya. Maklum. Oh jadi urang teh di negara mana? Wah, negara Tebih abdi teh. Tebih abdi teh Alak Paul. Nya. Eta meureun pekerja atawa TKW. Ai TKW mah ka wanita atau nya Tenaga kerja wanita. Oh meureun ngan kade ilegal. lah Bisi ilegal. mawi abdi teh ilegal ya teh. Ilegal itu buka surat. Itu bulan. Nah, di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur. Birokrasi awut-awutan. Ekonomi pon pitu deui. Itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit. Itu Acak-acakan ya. anu kacida muringkak bulu punuk mah di Departemen Agama aya nu korupsi maca teh dina surat kabar. Oh. Nya Teman agama ada teh. negara Quran ayeuna teh loba hileud. Barorong ya kan. Nya merajalela Quran eta we ninggal dina surat kabar teh sadinten rugina negara teh 80 miliar leuwih tina kai teh. Da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet. Awet utuh. Tapi kenapa? Sekarang Saprak dijaga mah beaknya. Heeh. Banyak pagar makan tanaman gitu. benar eta. Itu juga bige. Sae, sekarang abdi teh bade milarian jalmi itu. Aya nu dipilih balik ke Dupi Gelis itu padepokan naon sih? Ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atau Parasu. Kaula Aki leres. Puntene atuh ieu abdi ieu kumaha wantun. Puntene anu seueur banyol laki banyak canda nih maafin aja deh. Aduh. Kagak apa-apa. Kabawakeun. Nya. Not problem. Duh, bisa anu sa Inggris nama euy. Putra tetenya saha kakasina? Pun anak teh ngaranna teh Buncir. Hah? Budak Buncir. Budak Buncanut. Kakasina teh Buncir. Iya, Buncir, budak Buncir. Ucir-ucir we. Lain goreng patut leuwih ti urangnya ta budak.
tong tarik teuing atuh. Gua kadangun. Moal pirang ngomong na hate. Wah. Eta na hate nepi ka kadenge ka mana-mana. Eta ngomong dina hate nepi ka seluruh Indonesia. Sampai tahu. Tahu semua. Dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca. Himuhun. Ngara kacak. Merah kaca. Sing atuh ceuli teh kumaha teh? Teuing nih kau ya. Teh lu bahasa teh sok budeg. Bade aya nu diteangan abdi teh kulaan sepuh. Naon? Jami. Milarian Jami, sumuhun. Saha? Ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh. Gatot Kaca, sumuhun. Naon diteangan residipis teh jelema teh. Aduh, eta si goblok. Tahan, tah diajar puasa teh di dieu. Eta aing disebut residipis oi. Gimana? Cintaan banting Jadi Gatot Kaca teh di lemur teh teu kaur nog hayam. Laleungitan wae kulan nyata ku Gatot Kaca da bisa ngapung manehna mah da ti awang-awang mah sidik nog hayam teh bodas. Kayak gua rada gelo ya. Goblok. Jadi di pilariannya cek ku abdi. Dagang narkoba ongko. Saha teh Gatot Kaca. Lain aing ngomong teh kumaha lamun aya simpatisanana. Cicing kapan aing teh kerja di wara. Kudu yang kana politik ya. Ulu. Jadi Gatot Kaca teh dagang togel. Tapi teh intel. Kajahatan total nama eta abdi teh intel teh. Nya tibuser. Keur dikepung teh ku abdi. Keur diteangan Gatot Kaca teh. Lain. Aduh, aing ditampiling, aing da keur kieu duh. Ampun. Tahan, hate, tahan. Diajar sabar. Tak kitu kulan kinten-kintena abdi bakal panggih ta jeung anu nami Gatot Kaca. Moal. Uluh. Nah. Sabab maneh mah tukang bohong. Maneh tukang bohong. Panojo sia. Marukana moal kabenaon meureun. Kekelenan ai kabohongan abdi teh naon sia? Aing ngaran batur dipake, aing ngaran sorangan disumput-sumput. Nah saha ngaran abdi? Tah, tong nanyakeun ka bapana. Tah, anak kaula cir. Lan, Kahareup. aya naon ya, Bah? Sok Teguh ngaranna si eta saha? Dijawab ku anak Eta. Lae. Yah, budak-budak kueun. Punten Abah. Sok. Cing, ngaran kuring saha cir? Tong gede bohong sia hirup teh. Uluh, mun kasar gitu. Nah saha ngaran kuring? Make lo Sophia Lacuba nanti jauh-jauh. Saha? Si Cepot. Uluh. Hah? budak pesantren teh atuh. Ulah lalawora itu budak pesantren. Ulah dianggap Laduni ilmuna. Nyaho laduni, nyaho. Kumaha? Buah ning asak teuing. Ladu tama tuh. Apalun euy. burukan teh kan. Ya benar Cepot. Atawa Astra Jinga ngaranna ya. Lu
Pantes saya berada di bejaan feeling. Ana jauh-jauh. Dewek tenar beureun. Beda kesor berarti kan. Beda minang di TPI. Sok lalajo udah di TPI. Jadi apa lu sok Ai kuring Anu tukang ngaranna Jawala. Gusti. punya waspada Hebatnya nu matak lain heureuyaneun ahli pasantren mah. geus kajero Iya. atuh Atuh dan dipigawe salatna, tahajudna, salat duha, salat tobat dan sebagainya. Puasana, tatapana, paribasana, tekadna, ucapna, lampahna geus bararesih. Tara suudon ka batur. Maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah. Jadi akhlak anu hade. Lamun ieu maca ayat maca dalil teh kalah beuki gede hulu. eta mah Nu meh bisa macana karek bisa wabillahi roti tuluy geuleuhan, tuluy dipake ngabanting batur. Cicing sia. Di mana cing kuring deh? Pokoknya di dinya mah urang amarnya bapak mana Semar. Ya, Uluh, sok nyahoan urang mah ya. Tong ngadiin aja. kumaha? Punten sepuh lan. Percanten abdi. wah Punten kulan seueur banyol abdi mah. ken bae Nya, keun bae. Eta kinten-kintenna abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal. Ya, di mana cecek ulan? Kinten-kintenna panggihna abdi. Panggihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat saemara tuh di negara Tirtadahana. Di negara Tirtadahana? Ya. Tadi dinya teh aya saemara putri Dahanawati ngaranna. Keur adu jago di dinya aya jago can kaelehkeun. Ada jago tanpa terkalahkan. wah Iya. betul Wah hebat memang resepkeun Gatot Kaca mah kanu kitu. ai kana gelut mah Ada gelut mah da ahlina. ahlina atuh bisa jadi Tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh. Oh kitunya? Iya. Ulah urang katu ieu we. Boga pasporna. ada kudu make paspor Nya. Nah bejakeun kitu tinggalkeun ka duruk. Atuh meuntas ka itu mah kari eta. ini moga ilu Wah, nggak sih naik bade ngiring nonton maka hitungan ulah bebeja dulur abdi we da. Gengsi ai mulanya. gengsina gede gengsi. Oh, padahal pasti siapa minta jajan maka aing. Ya, kawas alus we Ya tidak naon aing bade ngiring mah kulan. Tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir. wayahna we pangantar ke duinya mang. Iyalah tidak naon. Tangke di jalan lamun aral lamun cempelak karena togeun. Urang podarana ya udah. Aing ngerakeun mah. Tak kitunya. Mangga ulan mangga. Jik Ucir aingnya memaneh dek lalajo. Bareng tak jeung cepot jeung dawala. Ridho ka Iwan uing jelema kieu. Hayu Cir teu naon Cir hayu jeung Akang. Hayu lah. Teu naon Cir. Ya ai dek lalajo mah kitu. Tah. Omat ieu teh adatna. Ngaran. Adatna ibu budak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we. ulah dipungpang Ulah dipungpang. laksanakeun we Goreng adat bisi ngamuk. Insyaallah nyaho ngamuk di jalan dijejak we inget tingalikeun. Heeh. Sagedena ge tanaga nu kitu patut. Ku si laing dengkek ti tukang ku aing pengkek irungna. Ujung ngamuk, pugu da sering dibanteng. Sakitu jigcir. Nuhun atuh abah doana we ah. Bade lalajo saemara ye nya. Pek. oh Ayo mang cepot. Hayu sepuh hapunten atuh biteu teh nya teu acan tiasa naon-naon eta keun bae.
anu penting mah panganterkeun anak kaula pangapingkeun pangyaringkeun saya pada permios abdi kulan pada beli kasantenan abdi nya mangga wah hapunten atuh tuang heulanya mun kita tadi atuh ngomong kitu teh ya sumuhuna tuh pada permios saya kene ka rumaosan mah kumaha engke ya senang duren osok sami atuh sareng abdi nya kira bade meser atuh amangga we gerangkat semua permios pisan jelema ngulus lampah pun ieu budak bunsir kairing astra jinga dawala sejanga jugjug negara tirtadahana sedengkeun di negara tirtadahana teh parantos lami ngayakeun saembara ku seueurna anu ngalamarnya diayakeun saembara saha anu tiasa ngelehkeun jago saembara